gara-gara HP salakina magawe di Jakarta kuat tiba-tiba banting pamajikan sama di imah kadang-kadang SMS-an aja lalaki batur tolol sia make otak make polo geus karolot teh pejabat lain pegawai negeri lain mukaan YouTube mukaan Google ngagogoreng hate doang mending mukaan sifat 20 mending mukaan sifat berjanji mending muka Quran mending nyekel tasbih atuh heuh cacan anggeus eta naroskeun kiamat ngan ciri-ciri kiamat bae diterangkeun ku Rasulullah ciri kiamat mah bagus-bagus bangunan masjid nu geusina kosong-kosong bener gitu laju ciri kiamat mah anak geus wani ngalunjak ka indung bapa eta ciri-ciri kiam indung bapa kuat digawekeun mata kaya paribasa lamun kolot anu beunghar anak jadi raj tapi lamun indung anu miskin anak anu beunghar indung anu miskin indung jadi buj pangtuguankeun anaknya anakna opat indungna geus 80 tahun ari dia nek mana nek shopping ai shopping sinaon balanja ka mall Kalipo Karawaci ka Tangerang minimal ka Mall of Serang nitip kula anaknya anak kula tak opat awas ta waya dohor daharna dotna sagalana perhatikeun ku emak manehna mangeunahun komo boga grup-grupan boga grup WA grup jurig ya gara-gara HP salakina magawe di Jakarta kuat tiba-tiba banting pamajikan sama di imah kadang-kadang SMS-an aja lalaki batur tolol sia make otak make polo geus karolot teh pejabat lain pegawai negeri lain mukaan YouTube mukaan Google ngagogoreng hate doang mending mukaan sifat 20 mending mukaan sifat berjanji mending muka Quran mending nyekel tasbih jageus mukaan HP mah embung tak ibadah hayang neuleuh artisnya oh salaki tukang ojek hayang meuli make up nu mahal meuli baju nu bengek salaki dia teu saeutik pisah salaki jeung pamajikan gara-gara HP salaki nama di Jakarta tiba-tiba banting Masya Allah pamajikan anganahna ibewean jeung lalaki batur Masya Allah laju pikiran kesel jengkel ieu hulu pusing anu aya lain tah mementa ka Gusti Allah maca Quran lain tah maca sholawat berkana Rasulullah kalaka update status ka rumah-rumah tangga DJ status eta salaki aing ku aing di mas-mas horeng tambaga kolot iya kuari ya guys zaman ke ciri kiamat kos gitu tah ulah dianggap bener tak ku ibu tah kos gitu ulah dianggap enteng eta HP manfaatna aya madaratna leuwih loba bener hoi bener enggeus atuh kumaha cenah kiai jabutuh hubungan jeung salaki cukup dia asal nyambung bae HP ciricit HP beurit bae anu suarana titit 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 eta bae tanggeus asal titit-tititan meh waduh pasti salaki aing ya sebab geus 3 bulan teu balik-balik ya sebab suarana titit-tititan sih sebab titit mah deukeut ka totot eta urusanna ka ditu hayang tutut deui ieu HP kuari Pak balangka warah jelema ti peuting anak ibu jadi edan nu parawan seuseurean sorangan mah di kamar iya oke boleh besok jadi orang ke ditelepon ku careuh naon teh edan ta anak dia jaedan bener heuy bener dan tok atuh jaeta anak ibu nu leutik ngomean HP bakal katarajang penyakit torek keur ngomean HP cek indungna ceng balikin minyak ka warung hah ceng balikin tomat hah deui bener tak ai bareta mah jeung eta ulin teh urang dia urang mana yang ngaranna
Bang Konol atau paling kayak doang bari nyotan batang kopi teh ya bari ngising rametek jubuna gicar ngisang mata rasi tutungkeun urang balikeun mak si euis pundungkeun jaet ai kuari mah eueuh atuh eueuh kuari mah eueuh ngomean hap Gusti sampai jam 2 peuting kuat sampai subuh ngomean HP poho ke sagala-gala ulah ning ibadah nyatu ge poho gara-gara HP sampai katutung kejo ngabalesan WA komo eta boga grup-grupan kling deui geus kolot geus kol kudu gableg pol tereh malalod nuk ngomean HP keneh bae. Naon tuh manfaatna ibu mukaan IG? Naon manfaatna mukaan YouTube? Apa tujuan ibu? Update status. Nyinggung ka batur dina status ari wani mah teangkeun ku korak dia ka imahna kunaon? Ulah ngupdate dina status. Jaga minta tulung ka Google. Nah, dia cek Allah dibalikeun. Gusti tulungan abdi sapaatan. Ku Rasulullah kumaha cek Gusti Allah dia bareto lain ka aing minta nage ka Google dia kuari ku dia penta tulung ta Google ieu jelema kuari aneh pula gitu HP jeung kepentingan silahkan tidak dilarang tapi ulah sok kararituna ta kuat 4 jam neuleuh anu kitu teu pegel salat mah najis teu kaburu bener ngomong dia ngaku cinta ka Nabi muka IG beta anjing kita cinta gitu horeng di mana tuh ngahenen bekoy di babak bakabeh yuk. terus 2 menit deh iraha cenah Rasul terjadi na kiamat Rasul kita terangan iraha terjadi na kiamat makana dibere jawaban ku Rasul setik balik ma'adad talaha umatna naroskeun kiamat dibere jawaban ku Rasul dibalikin ari mamang naroskeun kiamat ari kitu geus boga bekal naon pikeun jang hareupan kiamat nah ieu keistimewaan Rasul kumaha cek eta sahabat ma'adadatu laha katsiran minas shalah rumaos abdi naroskeun kiamat salat mah belang bent kadang kad teu salat ad amprekan muludan masak kuat dohor teu asar ampun aing jelema kuari woi da salat euy capek cenah aing geus aduh muludan aing capek muludan ongkoh dia teu salat ongkoh kumaha tadina kitu nah rumaos naroskeun kiamat salat mah belang ben kadang kad teu salat ad salat eta sesa ti pasar sesa ti sawah sesa ngozeg sesa ngomongkeun batur Masya Allah para hadirin wal hadirat padahal ieu salat teh tiangna agama Gusti bedana Islam jeung kafir dina salatna bedana Islam jeung kebo dina salatna ari kebo sok nyatu ai jelema sok dahar ai kebo sok nginum jelema sok nginum ari kebo sok salat ai jelema itilok deui cenah geus ibu bila mana boga salaki ibu tilok salat tilok ngaji berarti ibu sarua jeung ditumpakan ku idi teh henteu berat dibuatan kebo kitu deui bapak boga pamajikan bapak tilok salat tilok ngaji berarti bapak sarua jeung marende mang teu hapek marene kebo boga anak na tilok salat tilok ngaji anak minantu tilok salat tilok ngaji berarti anak jeung minantuna anak mitohana minantuna oh berarti ari kitu berarti ya aing ceramah di lemur kebo aya kitu mah ya mata kecek ibu-ibu kiai kula mah jarareng pararus hararen kunaon kitu teh kabeneran boga salaki tilok salat salah teteh bogoh kanu kitu nu sok salat ngabadeg keneh dia bogoh kanu tilok salat
ngaco. Laju kumaha cenah kiai minta talak, dorakman. Doraka ibu minta talak ka salaki. Mun salakina merena apakah zahir, merena apakah batin, sungut luhur di jalan, sungut handap dicocokan. Doraka ibu minta talak ka salaki. Laju kumaha kiai atuh geus masing-masing bae eta mah. Leus teuing urusan manehna jeung Allah. Masing-masing bae mantak eta ibu teuing hitung-hitung urusan kebo bae. Boga salaki tilok salat. Mantak lamun isuk-isuk tanya, iya nek ngopi heula tak nek langsung dahar gitu. Ku jengkel kula mah harenek. Heuy, saralat mantak. Terus rumaos naroskeun kiamat salat mah belang ben. Komo anu sunah macan pernah. Witir paling ge bulan puasa ge lamun taraweh. Lolobana matilok beres bulan puasa atau witirna ge leungit deui. Bener gitu. Ma'adadu laha katsiran minas shalah wala katsiran minas saum. Rumaoskeun naroskeun kiamat abdi puasa ge belang ben. Wala katsiran minas sedekah. Rumaos naroskeun kiamat abdi sedekah ge pel. Mantak Islam tedekeun maju sebab nu beungharna karor. Bener. Nu beungharna palelit. Kadang-kadang muludan setahun sekali dipentat 300.000 geus muncilak mamarahan. Aneh emang ka jelema aya ngarokok ngabulak sapoe 2 bungkus teh ngomong-ngomong mahal. Tapi dipentat muludan mah 300.000 geus ngak-ngik. Iyalah jelema. Berarti urang loba bohong tah cintana ka Rasul. Rumaos naroskeun kiamat cek eta sahabat abdi sedekah pelit walakin illa inni uhibbullaha wa rasulah. Tapi Rasul cek eta sahabat sanajan abdi salat belang bentong, laju abdi sedekah pelit, puasa belang bentong, tapi abdi cinta ka Gusti Allah, cinta abdi ka anjeun Rasul, cinta jasa ka anjeun, cinta cek sahabat. Kumaha cek Rasulullah? Qala almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Sahabat cek Rasul jalma mah digiring kumaha resep waktu hirup di alam dun. Mun di dunya hirupna resepna ka ahli-ahli Allah bakal dihijikeun jeung orang-orang soleh, amin. Lamun resepna ka artis bakal dihijikeun jeung rombongan naudzubillahi min. Nah eta bu Pak, masya Allah ya lebah dia atuh pikiranku urang. Coba nek nanya ibu-ibu cinta ka Rasul, cinta ka Gusti Allah, hayang menang rahmat Allah. Sok ayeuna urang bahas ku arieu. Cek Hatim Az-Zahid seorang waliullah tokoh sufi gitu nu aya di Baghdad. Cek Hatim Az-Zahid manidda'a hubba maulahu min gairi wara'in fahuwa kadzabun. Hiji tah sajalma ngaku cinta ka Gusti Allah, hayang menang rahmat Allah, hayang menang pangampura Allah, hayang menang ridha Allah, tapi min ghairi wara'in hirupna teu daek apik, nu makruh dipajuh, nu haram dilegleg, aya tunggul diparud, aya catang direntak, nu halal kuat teh nyesa saeutik-eutik acan. Ngaku cinta ka Allah, ngaku hayang menang rahmat Allah, tapi teu apik, haram diembat, makruh dipajuh, maksiat pagawean, salat teu beuki, ngaji teu daek, gaul jeung ahli Allah teu beuki, fahuwa kadzabun, pembohong kelas kakap. Sungutna doang nu ngomong, hatena mah munafik ta jelema. Ayo sia urang jak kitu mah lulu eta pagawean, bener tak? Rumasa henteu, rumasa urang mah atuh jak kitu. Haji Jamaluddin ge kitu rumasa ngomong mah cinta ka Gusti Allah, ya Allah abdi hayang diampura dosa. Lajupan urang aing ngomong pinter mun ngadoa, Allahumma ajirni minan nar. Cek urang dia ya, urang pangkonol mun tos salat ya. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah Gusti jauhkeun abdi tina seuneu. Ai rokok dikenyotan bae.
pandeukeut eta kana bibir ka teruskeun bae ngarokok mah jak ulah ge ngarokok teruskeun ngarokok mah justru cenah ge eta lamun lalaki sok ngarokok eta panyakitna paru-paru nu tilok ngarokok mah panyakitna rupa-rupa justru lamun lalaki ngarokok ciri lalaki wanian hiji wani menta mun teu boga dua atuh wani ngahutang tilu wani nyokot rokok mitoha beak eta mitoha karoko-rokona kabeh teruskeun ngarokok mah terus ngarokok mah tuh urang apik urang mah cobro urang mah jorok barang hakan ulah asal melak bae ditikoro waduh makana cegang jeung Rasul man akalal haram qasa qalbuh sajalma tukang ngalobakeun barang haram qasa qalbuh maka bakal teuas hatena aya mata qalbuh tegesna hatena paeh lamun geus paeh be perkara mah hese mobil anyar ti dealer paeh ngaripukeun penumpang ayeuna mati setrum sampai keur moal nyala listrik moal lampu moal hurung gara-gara mati setrum hese perkara geus paeh mah ibu boga salaki nya kasep nya bunghar nya bagur tapi barangna paeh ngolapes doang terang di teleom aduh apalah arti kasep tinggal kasep bager tinggal bager benghar tinggal benghar tidak bisa apa-apa tidak bisa berkutik karena barangku mati doang terong di leom pak ngolapes deui bae susah jelema jasadna hirup hatena paeh dina sehat moal ngadenge bener woi bener teh diomongan moal ngadenge hatena paeh susah mun geus hate paeh tah ye hiji tah ngaku cinta ka Allah tapi teu daekeun apik mantak urang lamun hayang tereh diijabah doa barang daharna sing ararapik haresepan kuring menybunya jual budak kuari anak-anak urang jajanan bage hayang ka alpa tebekieun anak urang makan gegetuk mak naon ieu gegetuk utah ucing tebekieun anak urang kana opak euy hayangna jajan ka alpa minumnya coca-cola jajannya coki-coki rotinya cocolate barang di deuleu ceulina cole-cole ampun aing ku gede laga ieu urang dieu teu hayangeun kana pasung embungeun kana gegeplak bener teh Kak hayangna ti Jakarta hot dog apa ini makanan makanan kota hot dog hot anjing dog panas anjing panas dia kanan mun sabah anak dia ngagugug bae teh endah dah barang hakana ku ari anak-anak urang aduh chicken be naon barang aing anak cenah Nabi pangpeserkeun chicken aya abdi teh terang bah haji naon teh chicken beneran tadina barang cek ka budak santri nanya ceng ari chicken naon atuh ieu cenah Nabi naon jago kudu kotok bangsat aing katipu gitukeun ieu budak kuari ngomong sadek-dek chicken be atuh kotok ditariguan jangan leuah eta tapi eta datang ka ditu mah hayang bae eta baji eta anak eta deuleu barang akan kuari mah teu hayangeun eta anak urang kana katimus teu beukieun kana onyong bener ki aya keneh di kue onyong bu jawab aya keneh kue onyong aya kue katimus aya tina naon dijieuna eta abadikeun kue katimus bahaji naon sababna eta kue paling tertua kue katimus kabehan ge pernah kakak ka si eta aya katimus eueuh si timus henteu kakak bae kabehan nu leuwih kolot tina katimus wajik wa kabeh ka si eta mah teu hayangeun anak urang mah kuari bener teu eta aku lama teu kahar di kadaharan kuari ngalana seblak cek aing nek naon nu nyeblak-nyeblak dibelian di pajuhan coba kuari mah geus seblak geus cilok naon buah geus tuat tek bengek cek ulah ieu jelema kuari mikirin barang hakan bener tante tah nu kadua setengah 11 ya geus sajam kula ceramah teu karasa cukup 5 menit deui
Nu kadua cek Hatim Az-Zahid, manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam min gairi ijba'i sunnati fahuwa kadzabun. Saha jalma ngaku cinta ka Rasulullah, ngaku cinta ka Kangjeng Nabi, ngaku cinta ka Rasulullah, tapi min gairi ijba'i sunnah, teu daek mengikuti sunnah Rasul, fahuwa kadzabun, eta jelema pembohong kelas kakap. Dale atuh paladirat ngaku cinta ka Rasul berjamaah arareu. Nak nanya kula ka, euy, kasepuhan, nak nanya kula lembur ieu. Ieu masjid ta mushola? Masjid. Ieu nu berjamaah aya mun magrib mah sabaris, isya satengah baris, subuh duaan doang jeung tihang jeung karpet. Ai muludan amprekan ai berjamaah kumaha kitu. Wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam nasru sunnatis saniyah wa minha huduru sholatil jamaah. Lamun ngaku cinta ka Rasul dulur sok nulungan sunnah Rasul, satengahna sunnah Rasul sok daek salat berjamaah. Jaeta kadeuleu ku aing di lembur ieu mah asar paling getiluan, dohor duaan, neuk iraha titah ku ibu salaki, pak geus kol kudu gablek pol, kudu gablek kais, tereh mod berjamaah kamas bogo aing mah cai cenah eta lah alasanna penyakit haram jadah doang. Dia keur aur-auran ge cai wah telok datang poe Jumat ka masjid, datang pang pandeurina cicingna kulung bedug balik pangheulana geus kolot padahal mata jelema geus boga incu aya eta di bangkonol nu kitu bedil ku dia nyesek-nyesek alam dunia model gitu. Naonna jelemana atuh ulah akhlakna nu kudu dibedil gitu supaya daekan berjamaah. Titah ku ibu pak berjamaah lebah subuh hudangkeun pak salat isin eusi ka masjid isin ka Kanjeng Rasul jacek kiai gina pangajian Rasul macan pernah ninggalkeun berjamaah arek ngan sakali unggul Rasul bade pupus salat subuh nungi maman salat subuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq eta dilalah yen Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal janten khalifah anu pertama tina sahabat pala hadirin. Pan urang mah umatna Rasul mah pak euy inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Rasul mah dosa nu kaharep dihampura, dosa nu kaburi tapi dalah Rasul berjamaah teureun-eureun hudangkeun salaki ibu pak berjamaah pemuda euy ulah mengpengker ngora ceng justru ibadah kudu keur ngora cek pemuda ka haji kayak baik kami mah salat jeung benerna geus umur gocap astagfirullahaladzim. Jadi kuari memalwaka cenah kami berhura-hura baik lamun panjang umur lamun modar bener gitu atuh jaeta titah ku ibu salaki ibunya paheuy hudang ngan salakina kudu hatur nuhun mun pamajikan ngahudangkeun ieu mah kala mamarahan pahudang subuh aing ge nyaho subuh dia aing ge nyaho aing ge Islam dia salat mah henteu meneng ngogorowakan doang ngan eta bu awas ngahudangkeun salaki mah lalaunan si eta mah gede adat komo lamun salakina nu boga penca lajek itu bae hebat TTKDH Cimande Cikalong Cigondewa tapi beak kabeh ku cilaka mah saha nu bisa nakis cilaka sandajan tatak kuda-kuda Cimande di kamar mandi guabruk belabuh cek anakna abah kunaon aing labuh pan abah pinter silat teu katakis ku aing laleur mah cenah eueuh kak ngagubrak ku laleur mah sasage sakilang teteg eta kuda-kuda na ka wah teu katakis lebah dinya mah
mantak ilmu penutupna mantak geus karolot wayana sarolat ka masjidnya ngaku cinta ka Nabi tapi teu mengikuti sunnahna bohong para hadirin wayana eusi wa minha mujalasatus sholihin ngaku cinta ka Rasulullah tapi tilok pengajian bohong kelas kakap panggeblek-geblek na jelema sakolong dunia nya miskin nya nu tilok ngaji eta panggeblek-geblegna pamustungan teh hirup naon arahkeun teh hirup ngaji teu beuki jeung tetangga teu akur jeung dulur teu akur neuk nanaonan teu akur jeung tetangga neuk jeung sakurna bener teu ieu urang pan kieu urang diciptakeun ku Allah asal ti Nabi Adam wa Adam min turab Nabi Adam tina taneuh urang ti Nabi Adam tina taneuh berarti hakikatna jelema tina taneuh nanaonan kudu riributan pajabat tina taneuh rakyat ge tina eta nu beunghar tina taneuh nu miskin ge tina anu pinter tina taneuh nu bodoh ge tina anu putih kulitna tina taneuh pugu nu hideung mah loba teuing waduh asana doang tina leutak meureun ceng eta teuing hideung kulitna ge nu penting masalah hatena bae jadi hitam manis manisna leungit tinggal geneukna nu aya bu geus akur jeung tatangganya ulah ribut bae pan cenah kiai tetangga kami unggal poe saminggu cenah 3 kali pasea bae naon eta diciptakeun tina taneuh keneh ngan taneuna sengketa nu eta mah heuy bo heuy ngararajinya osok ibu pengajian osok aya ibu pengajian geus meuli geulang 1/2 meter karak daek ngaji teh ngaji yuk odah sinarian dia ngaji keur daek cenah deui barang sasalaman assalamualaikum kos gila ampun nya teh ceuk hayang kadeuleu masna nyosa urang deui si Masito kongkorongna anyar 100 gram aing mah geus 3 poe ku hareudang bae cenah ku hari lalaki kudu ngaraji cek lalaki kiai kami mah cenah nu mantak teu ngaji cenah ustad tunduh teu boga rokok mantak sanggeuk cenah ngaji bae teu boga rokok ge minimal rokok ustad ka bawa kudu boga akal hidup mah assalamualaikum waalaikumsalam sasalaman waalaikum cager kak cager deuleuh keun sadul barokona wah sieun ya anyar keneh diuk gigireunana geus gitu urang ngapian hees be ai gas mawa cekrek be ku urang jauh durukeun ieu atuh duruk karpet burung di masjid paling gendeknan dia gas mawanya cenah buka aing teh mah rokona doang cenah ai padagi ngenyotna mah aing jeung gasna mawa atuh biwir bani bawa padagi ngenyot ai rokok tah rokok jeung aing tah rejengan pan lumayan ngilu ngarokok ngan awas ulah unggal minggu bisi dicirian ku batur asbak leuleumpangan cenah ieu aya pangajian ustad di aya beurang tak penting pugu eta nu beurang jeung nu penting pas ini bae kunaon dia teu ngaji penting aing mah teu cocok tunduh aing mah cenah penting deui pugu aing mah hayang beurang pindahkeun ku kiai na ka beurang teu ngaji deui bae kunaon dia cenah beurang teu ngaji aing mah teu kaburu tungtungna dia teu beurang teu penting ka hayu ngaji hayu cenah geura teh heula beke nyusul ka mana bae nyusulna Rasulullah kita eureun ngaji dugi ka maot ai urang umat aku darareug ngaji bu ngaji ai ibu-ibu anam sok aya 20-an 15-an tapi lalaki ku baradung dareugel abatan naon aneh aing lalaki jadi cunga cengir bener tukang nama ya Masya Allah eta paling aya ge opat mata ge sesa-sesa jurig nu teu ngaji ka mana kiai di paju jurig nek nanya kula kamari teh 4 bulan mah aya ka dieu aya lini ka dieu heuy aya lini teh ka dieu sieun kana lini ari kana lini sieun aya kanu nyieun lini teu sieun aing mah aneh kakarak sakitu doang teh ku Allah digoyangkeun dunia jelema zikir kabeh Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah
pamajikan poho ka salaki ko pamajikan kula ke ini kuat nganclok bae teu make tiung keluar atuh kula nuturkeun naon cenah kiai sieun atuh lain cari selamat daripada aing katinggal kenteng pamajikan kula nganclok bae barang beres lini cek pamajikan ka haji anak astagfirullahalazim kakarak lini indung bapak poho ka anak poho ka indung bapak salaki poho ka pamajikan ka apa salaki aya bejana ibu-ibu di WC keur ngisi kuat digunting bae cepret bae aya lini beneran di WC keur ngisi aya lini goyang la ilaha illallah goblok dia aya muji di WC kuat cepet digunting sampai ka subuh kuat teu ngisang barang salakina meureun jam hiji peuting hayang tariris dihudangkeun ku salakina mah hudang mah hudang pamajikanna trauma meureun lini cenah cek pamajikanana cek salakina ima aing linina lain deui eumbreganana ge cenah kurang kitu Pak coba mah jaga tariri cenah bapak ieu hayang ieu cenah lah hayang biasa gitu kumaha cek pamajikanna Pak cekolot baheula ge lamun aya lini salaki ngaji maka pamajikan engke jadi anak misalkeun reuneuh eta cenah anakna sok lilinieun kieu bae tah engke mending mun jadi tukang nerpak terbang mah cenah marawis endah coba lamun tukang tandur atuh teu nancep-nancep jadi kikian bae alah dia loba ngomong amat cek salakina geus geura nangkarak bae dia oh jannati diusapan barang dibalikeun mah jatai aya teu ngisang sampai subuh kakarak sakit itu diberi lini ku Allah ngomong engke kiamatnya bu ngaku cinta ke Rasulullah min gairi ijba'is sunnah tapi tilok ngalaksanakeun sunnahna berjamaah teu beuki ngaji teu daek maca sholawat aya gelap doang hujat Allah masalah Sayyidina Muhammad maca Quran maca kulhu lebah dinu modar doang jeung muji atuna naon neuk iraha eta nyeun ama neuk iraha bisi kaburu malalod maka berkah muludan nu ayeuna muga-muga nu tadina ngedul sing daekan nu tadina rajin leuwih rajin nu tadina pelit sing bagur tadina teu akur sing alalakur tadina ngaredul sing rarajin amin ya rabbal amin. Pas ya kula ceramah sajam 10 menit ya muga-muga aya manfaatna anu leres bae topik hidayati Allah anu lepat kepadon kuring kumaha ya kaharti kula ngomong kaharti gitu aya geus kaharti bisa kitu bae sebab tujuan ge kaharti cek guru kula kitu ji lamun ceramah tanya nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can kaharti atuh geussan sebab tujuan ge kaharti kitu nya sakitu muga-muga aya manfaatna wallahu waliyut taufiq wa huwa hasbi wa ni'mar rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.